Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Papayung agung ais pangampi Bapak Kepala Desa miwah jajaranana anu kusim kuring pihormat, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat sepuh bini sepuh sadayana anu kusim kuring pihormat, utamina guru-guru urang sadaya, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh pesantren, sesepuh madrasah, para DKM sadayana, para imam masjid, anu mudah-mudahan guru-guru urang sadayana ieu salamina aya dina panang tayungan rahmat magfirah sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia penyelenggara mieling hiji peristiwa diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana mudah-mudahan ngalangkungan gawe barengna kanggo terselenggarana ieu peringatan teh, mudah-mudahan sing dijantenkeun ibadah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Anu berjuang ngalangkungan nyaeta hartana, tanagina tanapi emutanana, mudah-mudahan dijantenkeun ibadah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para pemuda, para pemudi karang taruna sadayana anu mana mudah-mudahan para putra putri urang sadayana dijantenkeun murang kalih anu soleh solehah. Adu umumna ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah galayan kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala dina wengi anu syahdu ieu urang sadaya tiasa ditepungkeun lawung, diamprokeun jonghok, ditepangkeun rarai. Dina raraga mieling hiji peristiwa anu fenomena anu luar biasa seueur pisan hikmahna, baik secara sejarah atanapi secara falsafahna. Nyaeta hiji peristiwa diisrokeun sareng dimi'rajkeunana panutan alam Imamul Anbiya wal Mursalin wa Khatamul Anbiya wal Mursalin Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh mudah-mudahan kungariungna urang sadaya dina ieu pertempatan dijantenkeun wasilah urang sadaya kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ieu teh sing janten santapan rohani kanggo urang sadayana. Sok sanaos wengi ayeuna ngalangkungan media wayang, ngalangkungan media cepot, sanes kiai, sanes mubalik, sanes ajengan, sanes ustad, sim kuring mah nembe diajar dalang can jadi, kiai oge acan jadi. Nanging mudah-mudahan we teu ngirangan kana hikmah barokahna pangaosan dina wengi ayeuna. Sing janten pangeusi nyaeta dina rohani urang kanggo penyeimbang jasmani sareng rohani urang. Naon sababna? Sabab dina diri manusia teh aya dua unsur, aya unsur jasmani, aya unsur rohani. Taeta duanana jasmani jeung rohani ge perlu dahar. Naon ayeuna kadaharan jasmani seueur pisan rupina pangabeuki urang sadayana. Aya sangu, aya bolu, aya wajib, aya gegetu. Ayeuna aya kadaharan anu keur bumi seblak. Wah luar biasa eta seblak ka mana-mana. Nya pamajikan dewek ka mana-mana ge hayang seblak. Ini kacikiji cek pamajikan teh AA seblak.
ini ayeuna katalaga cek pamajikan teh sebelah ini ka Gunung Mani sebelah atuh ka harga syari deui sebelah mantak aing mah kamana-mana ge teu weleh ting sareblak ta eta teh kadaharan jas naon ayeuna kadaharan rohani ngaji nasihat ulama nasihat kiai baca Quran sholawat zikir ta eta teh sadayana kadaharan rohani jasmani urang perlu dahar rohani ge perlu tah ayeuna kumaha akibatna lamun salah sahiji ku urang teu dieusian boh jasmani boh rohani nganung harti teu balance berat sabelah pinuh sawareh kosong sawareh ciklek naros ka urang dieu sadayana ibu araya sadayana bade naros wios upami urang henteu dahar 3 poe leuleus atawa henteu tomboro teu dahar 3 poe cacak urang jalanan teu dahar setengah poe bulan puasa da wayah bedug teh geus nah ya tuh tos leuleus cacak teu dahar setengah poe eta mah salohor teh kapan wae geus liriaban tempuan teh geus ting kolenyai sagala kabita nempo nu palit koneng teh panasan nempo kolak leres ibu luar biasa eta teh cacak teu dahar setengah poe bulan puasa mah geuning sagala kabita jam setengah genep geus ngadangong hareupeun meja dina meja geus dikumpulkeun rupa-rupa